sesabahan sandang pang majanu jadi lantara ampun teh ngolenakan kekawasaan dunia kaya ras-rasan pakadus baujur anu bagai das kahaturkan waningan pakadus rakyat dianggap jajahan ari mama alaligung aya kula rakyat ilang keseparan amarah tekawadahan gacorak pamerintahan dong untuk proses ngadilan mihara kemanusiaan Pak Haji Ida Camat Ligung kahatur kangge mama Camat Ligung miharap kemanusiaan larat kodrat di pangeran bangga urang seserengan ujakan maha heman sakana kenging kakiatan malarasi pasoalan negeri aman kalah harjaan kanggo abasar besapi teja singat tepi ka akhir zaman aturan kanggo bapakku desa Jatimulya diantos pamundutna paku oke tekantun kanggo Bapak Guru Cimara Lur Agung di haturanan tekantun ka Kang Haji Jana
pasar muda. Rakyat nuntut keadilan, jalma-jalma nu barisan abarentuk undang-undang. Nu kaya jeung kayaan nusuk dina hukum dulur, keadilan jeung sosial kebangsaan Indonesia. Umumna sa Indonesia nu kasebut Sunda jeung Sunda alit ku wakilna estu butuh tetep